Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma badu. Palamitra anu kusim kuring dipihormat anu insya Allah ku Allah dimuliakeun. Puji miwah syukur urang sangga keun ka Allah subhanahu wa ta'ala anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung mungkulung, patepung lawung, patepang wajah dina yeu acara. Mugi-mugi yeu acara teh ngajanten keun hiji wasilah ngengingkeun syafaatul udma dina poe kiamat. Sareng mugi-mugi urang sadaya tiasa diriung keun engke dina surgana Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya robbal alamin. Ogi rohmat miwah salam mugia salalamina dicurah tur dilimpah ka apa duka alam wastana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu hilap ka keluargana, sahabatna, tabiina ogi mudah-mudahan eta rohmat teh dugi ka urang sadaya amin ya Allah ya robbal alamin. Palamita anu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Dina dinten ayeuna simkuring bade ngabahas ngeunaan beban hidup atanapi masalah atau ujian anu dipasihan ku Allah. Setiap jalmi pasti ngagaduah masalah masing-masing di antawisna dina masalah ekonomi, pada melan jeung sajabana. Loba nu ngeluh dina kahirupan diberi ujian anu beurat, ngeluh kukulutus ka Allah, nepi keun aya kecap naha Allah teh mere ujian kieu-kieu teuing meni teu sanggup. Sing inget saur Allah dina Al-Qur'an. La yukallifau lolo nafsan illa wus'aha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Hartina, Allah henteu ngebeban keun seseorang ngalain keun sesuai jeung kasanggupana. Manehna meunang keun pahala, tina kabajikan, anu diusahakeunna jeung manehna meunang siksa, tina kajahatan, nu dilakukeunna. Ki S Al-Baqarah 286. Allah mere ujian sesuai kasanggupan makhlukna. Nu penting urang percaya ka Allah yen setiap masalah pasti aya solusina. Ikhtiar jeung tawakal eta teh jalana. Allah pasti masihan anu terbaik kangge urang ulah suzon ka Allah, kudu husnudzon. Hiji contoh jelema ngadoa menta motor ka Allah, tapi caan dipasihan wae, lain hartina Allah teu ngabulkeun tapi niuruun Allah gaduh pilihan terbaik kangge urang, niuruun lamun urang dibere motor urang teh bakal kekebutan ugal-ugalan, atawa urang teh jadi resep ulin, loba ninggalkeun ibadah, kan teu apal, Allah mah tos uninga. Allah nyah ka urang, Allah maha uninga anu ku urang dibutuhkan. Jadi setiap kasusah ujian hirup ku urang jalani, sabari usaha ikhtiar, urang diberi ujian ku Allah teh menghurang jadi jelema anu sabar anu ikhlas, jeung supaya urang leuwih deu keut ka Allah. Allah caan masihan teh lain hartina teu ngabulkeun tapi dipending da urang nate usiap. Allah maha uninga mana anu terbaik kangge makhlukna. Jadi hayu urang getolan ibadah ulah ngeluh, kudu loba ikhtiar jeung tawakal insya Allah sagala rupa pasti aya jalaana. Nu penting urang yakin. Da anu ngatur sagalana iwal ti Allah, urang percaya ka Allah pasrah keun sagalana ka Allah. Palamitra anu dipihormat. Hapunten ngalantur Dewi. Hayu urang lajeng keun Dewi kana acara. DR. Leuweung larangan. Bagian ke-22. Wilujeng tepang Dewi Palamitra. Hayu urang teras keun dongeng anu katunda, wilujeng ngadangu keun, beraalah. Lurah Wikarta, guat nyangkeh cangkeng Miratni, anu ngalenggerek kapiuhan. Regieng, awak Miratni dipayang, bari peu-peu jeuh ka wargana.
ruang yeu bangke anjing di tapelotes desa, handa peun tangkal caringin. Pingpin kumane, sapla. Tapi mangka hade, ulah nepika ditandasa Dewi bangke teh. Parentah Lurah Wikarta, tandes. Diestokeun, Pak Lurah. Jawab warga, saur manuk. Samemeh ngaleos, Lurah Wikarta ngaliuk heula, ka apa lebah sirah anjing, anu teu jauh ti hareu peunana. Asa aya anu nyentuh kana jantungna, antar rasa watir, jeung rasa was-was. Indra kagenepna anu geus kalati, saolah mereto tonden, bakal aya kejadian susulan anu teu elah ketir. Sajeroning ngalengkah muru ka imahna bari mayang Nyiratmi, diwir Lurah Wikarta, teu eureun kunyam-kunyam, zikir. Sadi tinggal keun ku lurahna, warga geluat mawa bangke ieu anjing hideung, digotong dibere ku sarung. Sedengkeun huluna, dijingjing ku si sapla, pinuh kareuus. Asa manehnawi, anu gede jasa maehan ieu anjing hideung. Srok, ka tapeloates. Warga geluat ngagalitanu, pikeun ngaruang bangke anjing hideung. Geus beres, brus. Ieu bangke diasup keun. Ngan, huluna mah teu katut di ruang, tapi dialung keun ku si sapla, ka awahangan sagigireun tapeloates desa. Sanggeus palastrana anjing hideung, kaayaan Nyiratmi, mungguh matak dikawatireun. Pae henteu, hirup henteu. Unggal poe, ukur sasar, sasambat ngaran Margono, sakaligus bari nyebut-nyebut anjing hideung. Sakapung Nyiratmi, sok jerit jengkling bari sasambat. Nepika sorana peurang. Geus kitu, les. Kapiuhan Dewi. Lurah Wikarta, anu kasebut jalma sugih ku pangarti, jembar ku pangabisa, harita mah ngarasa taat. Sagala tarekah geus dicoba, sakabeh ilmu geus diketrukeun. Tapi, eweeuh nu metu pikeun ngubaran Nyiratmi. Kaayaan Nyiratmi, meni matak ngarakacak nu ningali, awakna persis rorongkong. Jauh paribasana, ukur tinggal tulang dibungkus kulit. Tomboro dahareun, cacak cai oge seuseut asup. Poe kalima, ti palastrana anjing hideung. Harita isuk-isuk, Lurah Wikarta, keur ngelapan awak Nyiratmi, pinuh kadeu-deu. Kadingi dihareup aya nu keketrok bari pupuntenan. Lurah Wikarta, gewat ngoloyong ka hareup, muka panto. Sampurasun, juragan Lurah. Saurang lalaki jangkung gede simbar dada, pakulitan keling, paroman datar, sorot panona, seukeut. Hideung panona meni candeom, pinuh Rusia. Ngajanteng hareu keun lawang. Biwirna ngarenyu, imut meureun ti ditu nama. Sanajan meni jiga anu dipaksa keun. Rampes, kisilah, walon Lurah Wikarta. Panonna mencerong kaki sama. Dua teutupan, bentrok. Dua sima pangabaran ti dua aliran ilmu anu beda, diadu. Seemah, rengkuh ti heula. Lain eleh wawanen, tapi ngahormat ka pribumi. Tata krama saurang jawara linuhung, anu geus kasipuh ku pangawero, kapatri ku pangarti. Teu adigung-adiguna, nyaho tata krama. Salam hormat kangge salira, juragan Lurah. Reuus, simkuring tiasa patepung lawung patepang wajah sareng salira, salah sawios sekeselerti panguasa kerajaan Sumedang Larang, Pangeran Santri. Eta seemah, rengkuh jero. Salam pangwano ti simkuring, tisilah. Ningal dina gerak-gerik salira, katinggalna salira sanes jalmi samanea, tapi jalmi anu tos masagi ku pangarti, legok tapak genteng kadek.
mangga kalebet. Lurah Wikarta, males rengkuh. Sanggeus duanana dieu kalawan rine, pok Lurah Wikarta, miheulaan cumarita. Gasik ditampi, kisilah. Salira sahatea, kawit di mana? Jawab Lurah Wikarta. Juragan Lurah, upami percanten, simkuring salah sahiji pangusi lengkok siluman, nuaya di leuweung larangan. Dongkap kadieu, sabab aya ilapat, tuang garwa nuju teudamang kaleleban ku ingkang putra. Mugi kau ningaku salira Juragan Lurah, putrana tuang garwa, parantos kasasab ka tempat simkuring, teras midamel hiji kasalahan anu kalintang fatalna, walon eta lalaki. Geus kitu, barabat manehna nerangkeun kaayaan Margono, kasalahanana, sarta supata anu geus kaucap. Lurah Wikarta, colohok. Terus gobodek bari narik nafas panjang. Janten Juragan Lurah, sanaos salira jalmi anu luhungku elmu jembarku pangabisa, bakal sesah ngalandongan tuang garwa. Margi landongna aya di putrana, anu kiwaritos salin jinis janten anjing hideung, turtos palastra. Eta maksad simkuring anu kahiji, ngadugikeun eta cariosan. Nuka dua, Juragan Lurah. Simkuring sejak ngawartosan ka salira, wirehna eta anjing hideung anu parantos dipateni, mo alami dewi bakal marakayangan, pikeun ngalampiaskeun nafsuna, sakaligus malas dendam, ka pangeusi ieu lembur. Waspada, Juragan Lurah. Eta lalaki, ngingetan. Waktos palamitra CF, tantos panasaran, tapi da kumaha atuh kedah hanca. Mangga urang antos salajengna. Caak permios,